Kanjeng Rasul masihan didikan ka urang sadayana bahwa engkin urang teh di alam kubur dipasihan sababara pertanyaan mun telepat 5 ya. Man robuka wa man nabiyuka wa ma imamuka wa ma kiblatuka wa ma ikhwanuka. Sayana urang ngabahas wa ma imamuka, saha naon pedoman anjeun. Urang kan ti alit geus apalnya raditu billahi robban wa bil islami wa bi muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa bil mu'minina ikhwana. Nah, tadi wabil qur'ani imama, bahwa nu jadi pedoman jalma Islam, nu jadi pedoman jalma anu iman Al-Qur'an. Jadi patokan hirup, ukuran hirup urang Al-Qur'an. Sabaraha ukuran anu bener, maka diukurna jang jalma Islam nyata Al-Qur'an. Lain makhluk, lain pikiran, lain perasaan, lain jalma. Jadi pedoman urang, patokan dina kahirupan urang Al-Qur'an. Lain nu sanesna. Ye urang kudu belajar. Baca kurang wabil qur'ani imama, nu jadi pedoman urang, nu jadi petunjuk kehidupan urang teh Al-Qur'an. Al-Qur'an diturunkeun ti Allah eta. Maka kulantaran nu jadi pedoman urang selaku Islam teh Al-Qur'an, maka kudu hayang bener-bener cek Al-Qur'an. Kulantaran pedoman hirup urang teh Al-Qur'an, maka kudu sieun salah teh cek Al-Qur'an. Kulantaran pedoman hirup urang Al-Qur'an, maka mulia teh kudu hayang mulia cek Al-Qur'an. Kulantaran pedoman urang teh Al-Qur'an, maka kudu sieun hina cek Al-Qur'an. Lain cek pikiran. Cek pikiran urang mada mulia teh kudu kieu ya. Cek pikiran urang mah bener teh kieu itu. Cek perasaan urang mah salah teh asa kieu, salah cek pemikiran urang. Cek jelema teh mun mulia teh kudu kieu, cek jelema hina teh kudu kieu. Maka sakali deui wabil qur'ani imam, Al-Qur'an teh pedoman urang lain jalma. Maka tong terlalu ting sibuk karena penilaian jelema da lain pedoman urang eta melain patokan urang. Lamun kahirupan urang patokanana jelema, maka moal beres-beres. Da jelema serba hayang meunang. Embung salah kabeh. Lamun jelema nu jadi patokana pikiran mah aya pohona, aya salahna. Maka lamun bener cek pikiran moal bener-bener. Lamun misalnya bener cek perasaan, asa kieu da cek urang mah asa ante bener mah. Cek urang mah cek perasaan urang mah salah teh asa kieu. Maka lamun patokan kehidupan urang, perasaan, patokan ukuran kehidupan urang akal atau jelema, maka moal menang bener, moal manggih salah, moal manggih akur, bakal terus-terusan. Jadi fokuskeun ya, tujuan kehidupan urang, fokuskeun hate urang, buleutkeun tekad urang wabil qur'ani imama. Kade ieu Al-Qur'an
Cai ngalamun jelma melenceng tina Al-Qur'an maka bakal cilaka.